Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi sadayana atuh mang ngeraskeun ieu carita ulah kirang-kirang hapunten rehna uni tadi mang teu pamitan kalau margi aya hal anu teu tiasa diwakilkeun meunang karewas anu lain lumayan mang teu nya tah dumasarkan hal eta ulah kirang-kirang hapunten mangnya teu nya dipamitan teruskeun carita gitu tanya. Lah kirang hapunten banyak. Tah teh kedah naon. Karuasna teh pokona mah kacilakaan belonya. Sok lah gitu belonya. Ya alhamdulillah atuh. Teu sawios-wios kitu nya. Aya dina ya gitu. Dina alhamdulillah katulungan yuswana. Kaduluhan kumarupi perhatosan ulah kirang hampura anu penda kumang lain mang ngalumayan ke para kaum udang dulunya dama matara masih hujan dur dari gelap itu boleh dongkap mah ke studio nya bunyi banyak itu kaweur mang teh ulah kirang hapunten nabelonya kaduluhan lo kumarupi perhatosan Sebenarnya kiwari mah tuh Mang Dedi baris neruskeun ieu carita anu baris dipaluruh naskah ieu carita karang kleksa dina judul carita Jawara Ti Guha Maung kiwari baris dipaluruh bagian anu ka-70. Sagumaha anu perantos di Bandungan dina hajan katunga bagian anu ka-68. Padaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsana kulawarga Kandemangan khususna Den Purwa sakulawarga harita rengse ngurebkeun tulang tarengna Aki Puralaga teh lunya. Nya dina ieu carita kasubri para wargi teu kacatur tata jeung carana ngajarankeun eta pagawean. Urang juju ringkesna bae urang kocapkeun geus rengke sae we. Ngurebkeun Ki Puralaga sarta sajarupana lumangsung kalayan lancar. Naon rupa anu katarima ku Wirosada tina ngeunaan amanat hiji sora anu kadenge ku Wirosada 4 sebut gandam ramon cek bahasa kawi teh mah geus dijalankeun kalayan taliti tah dumasar kana eta hiji pasuangan geus hengse ngan kari neruskeun ngalakon anu satuluyna. Naon sababna sabab jelema anu mateni Aki Puralaga jelas kudu beunang. Kumaha atuh para pamirsa lajengan ieu carita mangga urang samsul barengan ku sadayana urang kocapkeun dina hiji mangsa khususna ka Wirosada kali Den Purwa. Namun mangtu oleh pepeujeuh kana hilap kana jadela poho pantu ali kana kunci wilujeng wengi. Para wargi, kocapun ieu carita dina hiji mangsa
Wirosada kalihirakana nyatana Den Purwa ngariung di tepas hari. Malahan mah Wardi geges datang, sarta geus nyaho kana sagala rupa kajadian. Manehna ngerasa sedih jeung ngalangsa, dibareng ku ambek. Hayang ngalespati ka jalma-jalma geus ngabinasa ka kasepuhan kadamangan nyatana Aki Puralaga. Sabot kitu pok atuh harita Wardi. Aden. Kitu deui ka Wirosada. Upami parantos kieu naon anu bakal dijalankeun ku urang. Kumaha tata sareng carana kanggo malurusi Durjana. Abdi mada moal tentrem hate atuh juragan. Saupamina teh mah teu asa laksana malespati kana geus mabinasa ka kasepuhan urang sadayana. Terus pisan Kang Wardi. Kumaha carana ayeuna tuh Kang? Wirosada nanya, panuneuteut ka Den Purwa. Wardi oge Wirosada. Abdi agan. Abdi Kang. Teu kudu panjang pamikiran. Sabab naon sabab urang geus boga patokan ayeuna mah kieu we. Naon-naon anu geus dipikiran ti heula jalankeun ku urang sarerea ngan dina hal ieu. Ayeuna Wirosada abdi Kang boga tugas pokok. Naon sababna sabab Wirosada nu boga alakona. Biratangan. Nah di mana ayana musuh urang teh? Lamun nanggih musuh anu sakira kuat jeung gagah rongka coba tembongkeun eta keris. Nah di aku kumanehna atawa moal. Oh kitu Kang. Lamun di ala boga yakin manehna anu ngabinasa Aki Puralaga. Maksudna di ala boga teh kumaha Kang? Di ala boga teh di aku kumanehna. Jadi geus kitu mah atuh babari nangtukeunana. Maksudna teu kudu susah ngangan. Tapi kieu ai ti sagedengeun teh eta urang teh kudu usaha sakuat tenaga pikeun naon pikeun nangan musuh-musuh anu teu heula. Nyatana Wirapati sareng Kalasuriwa tah eta ditambah di Kupang Nyuruyung jeung si Gagak Bodas tah kitu we ana. Teu kudu bacatur ngan kudu dibarengan ku Wardi. Bisi aya naon-naon. Wirosada jeung Wardi harita arunggut-unggutan. Duanana ngarti kana katerangan naon rupa ti Den Purwa. Memang kitu anu bisa dijalankeun pikeun maluruh anu jahatna. Pok atuh Wardi harita. Leres pisan gahan kahatos abdi gemangga bade dijalankeun ku abdi. Nanging ku emutan abdi mah asa teu kedah milarian anu can karuhan. Nah naon? Naon nepakeun pamilang suwe ka tempat si Panyiruyung. Buat teuing manehna anu ngabinasa Aki Puralaga teh. No sababna atuh Wardi boga maksud gitu. Margi ti payun-payun kantos kapena. Maksudna? Kieu gan. Yen Aki Puralaga teh dipanjarapan ku si Panyiruyung. Tah kumaha kitu juragan. Ayeuna teh kedah milarian jurigan teu kadele. Tewak heula we anu aya. Tah kitu pangsadang teh. Kaharti ku pikir kahontaku akal atuh di kitu mah pikiran maneh teh bener Wardi. Sebabnya memang kitu nyatana. Parandene kitu Wardi Wirosada pikir urang ulah gagabah. Ulah kumaha nuding-nuding tanpa bukti, ulah wakan nuduh anu can puguh curiga mah meunangan ulah wakan nuduh. Eta mah pek bae ada ka mana-mana oge, nu pentingna mah musuh kudu Kedah keningan. kedah beunang Kang. Tah Kitu maksudnya. nuhun pamiki katang pimatugan. Yen ku abdi atuh bade dijorag ka tempat si Panyiruyung. Da ayeuna matus kanyahuan ku Ayi Wirosada. Namun kangtu ngabujeng ngarungkul. Sanes itu Ayi. Paras pisan kitu Kang Wardi. Maksud kuring oge sami meureun. Tah. Kumaha mun kitu Wardi? Tah mun res pisan kitu. Panujulah akang oge. Lajeng kumaha ayeuna atuh Aden? Kieu Wardi. Nu mateni Aki Puralaga kudu buru-buru beunang. Leres pisan. Mas pisan. Tah. Kulantaran kitu Mangsa alam beuki berang baik.
Den Purwa Wardi jeung Rosada atuh harita ngeukeun kajarian bisa ngayakeun babadamian. Og Den Purwa harita. Kieu Wardi oge ayi Terus juragan. Kang. Nu mateni Aki Puraraga kudu buru-buru beunang. Tah kulantaran kitu lamun maneh geus reureuh sarta geus sanggup pikeun miang ayeuna bra gera miang ji gera indit jung gera lumaku. Kukuring didoakeun sing hasil kalawan salamat. Amin. Tewak si Durjana cangkalak sarta bawa ka dieu. Cenah eta lamun teu beunang di lelayan sarta main ngalawan bawa bangkena ka dieu. Kedah dipateni. Nya, teu deui jelema kitu mah. Kuring teh hayangnya hok kana babangokna. Tah kitu bae namai oge Wardi. Teu aya pilihan sajen. Kumaha harti kumaraneh Wardi? Kan terus pisan Den. Unu cuma bade dijalankeun. Sareng Sunadi oge kan sangem kang ngajalankeun alupi eta tugas di salira. Bujang-bujang ayeuna sanaos jangan di tengah wengi oge moal burung dijalankeun. Syukur disuhunkeun jan pidoa ti salira supados maksad abdi hasil. Tah benar kudu kitu we mah. Heug ku akang didoakeun pisan. Ngan lamun seug butuh teh mah ku balad lamun teh mah tepungan heula balad-balad urang nu aya di kalang sawung. Ngarah aya kakuatan beri jeung sakalian ngalengok ka ditu. Kaki lancet. Kau kaki Adi. Mangga. Cek Rosada harita masukna ngomong kilancit teh keur diri ki Adi teh keur dirina ki Den Purwa sedangkeun kilancit keur dirina Wirosada. Nah atuh barang keur gunung catur kitu teh anak kurutak teh aya nu datang. Barang sogareupeun imah horeng si meunah horeng murkana nu datang teh. Nu geus lawas dilawas teh datang. Atuh puguh nu tiluan meuni curingha. Pok Den Purwa harita. Aduh. Si keneh diobrolkeun ku akang teh mangga kalau sampisan atuh dia teh nuju diobrolkeun bade ditayangkan itu maksud teh. Atuh nun Kang. Apunten abi teh tara aya nepangan ka dieu sanes teu emut. Nanging di ditu seueur pisan karepotan Kang kumaha daramang. Cek Murkana nanya bergebus asup ka tepas. Salongkrong ngunjungan dipapai kabeh. Alhamdulillah tersarehat ayeuna mah mangacalik atuh. Geek Murkana dieu teu jauh jeung Wirosada. Saterusna mah galecok ngobrol ngacapkeun rasa kasono. Malahan makan canawati oge lancikna Murkana norodo nepungan bangun anu bunga pisan. Lantaran adina anu sok diarep-arep teh datang. Atuh puguh we mata greug-greug kana hate. Sang disini bagiakeun sarta sini cacapkeun ka sono. Pok Murkana ngamitian ngomong anu dines. Kang. Aya naon ieu? Abdi teh aya maksud bangda ka dieu teh kahiji seja silaturahim. Katampi. Di abdi sadaku kula Wardi akang kene. Atas nami pribumi seja nyaketkeun tali mimitraan biara ka kulawargaan. Alus? Kaduana? Atuh kaduana atas nami paguron. Abdi teh di ditu dipercanten Kang janten pimpinan sakumaha nu parantos kaunina. Ayeuna saja masihan laporan ka sira akang kanu kagunganana tak kitu maksa teh. Katampi pisan ku si akang. Boh atas nami pribadi, boh atas nami paguron memang tos lami diantos-antos ku akang teh. Sedang ku cenah di dieu. Margi ayeuna teh tara aya mo baciga anu punung. Tapi ayeuna jebulnya nuhun we atuh nu aya malihan mah dieu teh. Geus orientasi jeung Wirosada jeung Wardi isu pageto paris nepungan ka ditu maksud teh tah ayeuna tepung. Nuhun atuh ieu. Cik. Salajengna kumaha kayaan di kalang sawung teh? Nah aya kamajuan. Den Purwa naros karaina bari jeung leutik. Murkana mah tetep aya teu kahariwan. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Nuhun atuh. Lajeng
Sagalpina lumangsung kalayan lancar kang. Abdi tiasa mereskeun tapak-tapak di pawara. Tiasa ngalajengkeun naon rupi sadaya rancana. Oge tiasa ngajalankeun tugas di kakang. Nuhun. Murid-murid paguron kalang sawung tos langkung majeng kang dina Sagalpina. Tak itu maksana bedongkap tebih-tebih ka dieu teh. Murkana harita teh bangun reus. Padahal masa kabeh laporanana teh palsu malulu. Lantaran jauh jeung omonganana. Di kalan sawung teh kiwari teh keur hareng-heng. Sabab loba murid-murid anu kabur sarta eureun di alajarna. Teu daekeun ngahiji jeung Murkana. Alhamdulillah atuh ayi adi akang teh bungah na kagiri-giri cek dalang teh mah adi ngadenge kecap kitu ti ayi. Tapi keke kumaha keayaan daerahna? Naha aman atawa henteu sabab di dieu mah teu boleh diganggu ku bangsat jeung garong bae anu hese pisan diungkulanana. Den Purwa naros deui ka raina. Palai uninga kana kaayaan di paguron kalang sabung. Mawi kang duh pangnabi enggal ka dieu teh bade nguningakeun yen diri tunuju mayunan penjahat-penjahat anu licik. Nya ngaganggu ka urang kalang sawung kang. Namun edas teu kapenak lasakna hese di tewakna teh. Marihan mah anu kapungkur ngabinasa ka Mangdi Paoge. Dacan kenging ngucak mereka. Dugikeun ka kiwari teh kang. Acan benang tenet. Acan tak itu kang. Murkana muki pinter ngabohongna. Ngomongna jiga sumuhun. Atuh ari ngadengu kitu mah Den Purwa mikir 2 kali. Nu tadina arek minta bantuan teh jadi ngorengkeun deui. Jadi kitu nya. Teu kapino kang. Mah bet aya wae atuh bangsat jeung garong teh. Mahabu di mana-mana matak jengkel kana hate matak capek kana hate. Satadi namanya akang teh rek menta Sunang Saraya kaditu teh menta bantuan pikeun maluruh musuh-musuh akang. Oh gitu. Bener ye. Sabab akang oge aya teh ieu keur nyang harepan musuh anu kuat. Saha? Nyatana Panjiruyung jeung muridna si Urapati kali Kalasurya. Isukan atawa paketo grosada jeung wanit teh arek ini pikeun malulu eta mangkluk. Sabab aki Kuralaga geus tiladunya yakin dipateni ku manehna. Tah kitu nusanya nama. Oloh. Kedung harita Murkana ngarinjag reuwas. Beungitna katara rada ngariung. Reuwas lain pedah aki Kuralaga maot ieu mah. Tapi ngerasa paur bisi baladna katewah ku pihak Den Purwa. Nu akhirna pasti Rusia mahna kaboker. Parandene kitu. Palabah aki Kuralaga nunggus maot mahna kagembirakeun pikeun hate Murkana. Ngan bisa nyumputkeun semuna pinter pisan. Pok ngomong jika lumang sedihkeun peda aki Kuralaga mau. Allah. Utan teh kitu kong aki Kuralaga mau. Bener. Ternyata balik kitu mah. Bahasahan jahatna teh kang. Asa teuing teuing. Ari saha-sahana macan yakin pisan ai. Sabab can aya bukti anu yakin, tapi ari taksiran geus aya. Sabab samamehna loba kajadian anu mantak jengkel kana hate. Di antarana anu dibalukarkeun tina lalampahan si Wirapati jeung Kalasurya. Ditambah di ku Panjiruyung jeung si Gagah Bodasna. Tah itu nusanya namanya. Janten. Jadi kasudagaan akang teh nyoko kana opatan. Sok sanajan can yakin pisan. Saur Den Purwa lebih dari nyariosna atuh Murkana teh rada hariwang hatena. Sok sieun Wirapati katewak Grosada. Tapi rada gede hate dumeh ilmu wirasat Wirapati jeung Kalasurya lain bantrak-bantrakeun. Da buktina we marehna oge aya di sahanapun ngeunaan ilmu mah. Atuh kumaha wirasada meureun. Tangtu lain pilawaneun Wirapati kitu cepat mikir Murkana. Manawi teu kitu kang
Panas abdi teh parantoskan wae emutan teh sarta agung ka pangharapan. Yen abdi teh baris kenging bantuan ti salira kakang kanggo maluruh nu mateni Mang Dipawara. Bapa Dipawara Mang Dipa. Aduh kalakah kenging wartos ti salira kasepuhan urang sadayana kalakah tibas nanging ari kitu carana makam. Rupina motya sada masing-masing kagungan kariwuh jeung paciwuh tah kitu pisan ieu. Sarua boga kariwuh. Anu maki we. Anu maki ieu. Akang sapada kanca di dieu deuk nyang hareupan musuh-musuh nu aya di dieu we. Atuh cenah ai di kalang sawung kudu nyang hareupan musuh-musuh di ditu kapaksa ayeuna mah urang masing-masing we heulanan. Sabab sarua paciwuh jeung riweuh nangan muga-muga we sing tareh aman. Amin. Ulah terus-terusan dewa. Amin. Sabab dua jago anu jadi gunung pananggehan ayeuna ngan karijengatna Mang Dipa geus teu aya di dunya. Pisan. Ayeuna disusul ku karsana kasempuhan urang sadayana nyatana akhir kulaga akang teh sedih. Lain aku ditilar maut. Nah, da maut tah geus jadi bana manusia. Teu ayeuna tangtu engke moal beunang dihalang-halang ari ajal mah da bakangan. Akang teh sedih sote. Ucarana maot bet ucara kitu. Duanana aya nu ngabinasa bari jeung teu kanyahoan anu ngabinasana. Tah kitu kahandeulan hate akang teh. Kumaha ieu? Kaharti. Pisan gatos pisan ai kitu bakang. Mangga abdi mah sejang ngiringan we kana pamirsa. Jerempe heula. Masing-masing mikiran keayaan harita. Sadangkeun alam pikiran murkana geus ngabelasat nu jauh ka gunung sambung. Breh kabayangkeun atawa kagambar dina mangsa mahina arek milu ujian di hiji tagal. Sarta kacip tadi atuh waktu manehna lumpat ka peheulaan kumaung ka telah sibelang. Saterusna gagal jadi murid Panjiruyungna sabab penyukupan pangabisana. Akhirna ngerasa melang ka sobatna anu dua disikaalehkeun ku pihak Den Purwa sarta saterusna boga niat rek ngabejaan. Atuh nu tadina arek ngendong di Cibeni teh niatna robah deui. Kang Aya naon ieu? punten wae abdi tutusan teh sono ieu teh. Keke aya naon? Sakumaha nu parantu disanggungkeun tadi. Yen di kalang sawung nuju kirang aman. Itu begi dieu sami teu aman. Tak kumari kitu abdi teh sun. Ngawitan mah hoyong ngenong kitu monok jadi nanging ngalangantunkeun paguron. Jadi Janten kapaksa we bade wangsul deui ayeuna. Da kapriyogianana mah mun sakitu maksud teh sun. Ampun cenah sirang sono ieu teh. cek murkana bisa pisan ngabohongna teh. Aduh, itu nya. Kaharti ku akang oge ieu tapi ke lanan atuh lawak ka indit. Apan can minum-minum acan ke urang dahar heula ngariung. Mangga kitu jatuh. Leres abdi tuh. Lapor sareng hana anggang lu. Sanggeus aya keputusan kitu Den Purwa nitah nyadiakeun kadaharan kabojona nyatana Kancanawati. Atuh harita keneh deur sasadiaan. Sanggeus beres brak dalahar ngariung balak kecelakan. Murkana nya laparna teh. Poyo pisan daharna. Kawan tuh bener-bener lapar jeung hanaang beakarep. Da puguh tas lumampah anu sakitu jauhna. Sabadana dalahar murkana amitan kalancikna jeung kaadina leos indit ninggalkeun Cibendi. Kegencongan lumampahna teh hayang tareh tepi, hatena banget hariwang jeung salampang. Bisi Wirosada jeung Wardi ari nitmanten ka Gunung Sambung, ngajurag ka Panjiruyung. Bari jeung leumpang murkana ngumpet jroning hate. Cilaka, damu diantar mah bisa balai.
Si setan Sadam memang kesabaraha kekuatan nanangah. Tapi namun gagabah bisa-bisa rugi, aing rugi lah. Sabab usia aing si bocor di Surapati atau si Kalasungga. Wah, ini matak jadi mamalak aing. Tidak tangan enak kena aing. Sangkan syariah sasariaan pikir narima kedatangan musuh. Aing mah aja nepikan modal ogen warek tahu kain mah kurang Cibeni khususnya ke si Purwa. Urut ku padung rap ku lemah. Ada ngebeja cina si Puralaga modal syukur we. Syukur bisa na aing mah. Nepikan karu padung rap ku lemah oge kaurugan kutana beureum. Aing mau oleh penasaran lamun can bulangkeun ka hati ka pihak si Purwa edan. Mana po adi jauhan rancuk. Najan durur tesayun aja aing di babad guaing. Kitu galecokna hati murkana. Sabada menang beja ngenaan di Cibendi. Anu kiwari keribuh pacibuh mikiran musuh-musuhna. Sarangkeun musuh urang Cibendi teh pikeun manehna mah balan sarta jadi gunung pananggihan. Kasubri para wargi banglu salampahan ng murkana di Cibendi nguru ka gunung kakalang sawung. Cag urang tunda sa kedapten dan sa kedeng insyaallah kaharipna kasampur deui. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana Kawirapati jeung si Kalasurya keur di marana atuh maranehna. Kasubri para wargi tonggohun padepokan Kalang Sawung aya lemur leutik muka telah ngaran lemurna teh Ciwalagar. Ari pernahna dimumunggang pasir leutik diriung ku tatangkalan anu tingrungu etun mata lucu. Landeheunana aya wahangan leutik caina mulikeun kang ngagenyas etun pikabitain. Eta cai paranti marandi urang Ciwalagar atawa ngalacai keur inungeun. Bangsa alam harita teh kira wanci hanut moyang. Di imah nu pernah pangtot nggohna aya nu keur dariuk di tepas duaan. Ngobrol bangun anu daria pisan, dua lalaki anu keur mejehna wawag wadal jag-jag belejag jeung kuat awak. Dedegan targep sepir beberhilangan. Pangawakan jangkung bodog mata koream pantal kulit pikeun lawana. Saha atuh eta dua jalma tayalian Iwa Wirapati jeung Kalasurya. Anu ngatuh di eta lembur sabada boga pamajikan. Malahan mah Wirapati geus boga anak hiji awewe dinarana Nyi Rati. Wirapati atuh jeung Kalasurya ngahajang misah ti paguron Kalang Sawung pikeun nyingkahan perkara-perkara anu matak jadi pilibutin atawa jadi riweuh kasaya. Naon sababna? Sabab di henteu-henteu oge paguron Kalang Sawung teh dikawasan keneh ku musuh. Sasat lain tempat matuh anu aman. Nya akhirna duduaan terpindah ke Tarembur. Kalakuanana cawadeun. Urang dinya anu nyahulun. Yen Wirapati jeung Kalasurya teh gerong-gerot rajana bangsa. Jago anu geus kasohor tanpa tanding. Tapi kulantaran laku lampahade atuh eueuh nu nyahun kana hal eta. Manuk recep disarada paten balanjing batuna bangun anu suka bunga. Sekapung-kapungan suka dege surah hayam jago anu kongkoronguk jigana bae hayam pelung
meninggalkan bunuhan alam di eta lembur nyatana Ciwalagar. Ari Wirapati harita tempok ngomong beri ngareret kasih kala Surya baturna. Ya. Hah? Meuras malamun sia. Kumaha urang lain ieu? Sabadana urang boga pamajikan sarta diusir ku guru cangkung sinepungan ka Gunung Sambung. Nah hari sia sok ingat kan dari guru. Jeung deuna hasya matara aya irapatna naon ka siring. Cek Wirapati mimiti ngomongkeun guruna. Nu dimaksud teh Panjiruyung. Ari biasa mah tara ingekeun. Ngobrol ge lain-lain we urusan hirup sapopoe. Memang sakabeng masuk inget ka guru. Sok inget. Sok. Serta ingat kena lampahan urang duaan baheula. Tapi non maksudna nanyakeun hal eta, Wir. Bet juga anu dina selain ngaya ilapat nu datang ka silaing atawa iya bener. Kenanaon kuring menang ilapat kuring cicing tadi itu. Dina impian dewe teh guru urang keur budak-budak seuneu. Malahan maangkir cilaka, angkir benang. Ngan aneh. Eta ilapat teh atawa impian teh teu puguh anggeusna. Ting kumaha teuina teh. Ngan sakitu we anu katempo ku dewek nya impian malah kalinakeun mah asa teunging-ting sejen-sejen deui da. Cek Wirapati daya pisan jelas teu heureuyan. Anak seuing. Itu juga nama tengah guru teu meunang kasusah bangunna teh. Atawa aya anu ngancam-ngancam. Tapi saha kira-kiranya antara aya urusan jeung jalma luar guru mah. Paling-paling oge si gawak bodas anu sok ngeder ka ngarembur mah. Yeun kaributan. Kumaha maksud si lain teh Wira? Ieu sia. Ieu degegel nanti sia. Mun bisa masalah saurang kudu kan itu. Kemana? Nebungan burung. Bisa aya kasusahna. Ade goreng burung palung oge eta teh guru urang. Anu geus gede jasana. Jadi lebah dieu mah guru teh eueuh urut. Eueuh kecap urut guru eueuh. Anu geus rela guru urang ngawariskeun ilmu-ilmuna pangabisana ka urang. Anas eta cenah teu bisa ngabantu ka guru. Teu naon, boga mah asa aya kaditu we. Minangka tanda satia kene. Ulah prengles teuing, ulah anggang antep. Da kamajuan urang mah ieu kamampuan urang maksud teh. Sakieu buktina. Da kitu cek pamikeun dewek mah euy. Naon? Surya unggut-unggutan. Manehna ngarti kana naon rupa omongan Wirapati. Samemeh manehna ngajawab jika jauhan ketempo rentang-rentang aya nu leumpang. Kawas anu rusuh pisan. Saleuneu ngadeuketan ka eta imah. Buana tulindak. Lain nya. Jika sumur kana tuh. Rek naon lesos jor-jor ka dieu wayah dieu. Cek Wirapati. Manehna sidik ka eta jalma nu memang heueuh murkana. Rek aya pamentah biasa mah sia teh minggu tukang minta hayam mending ka kuring. Tapi kendalah sia kayu. Nya cek kala Surya melong ka murkana. Anu beuki deukeut. Antuk nama anjog ka hareupeun imah. Jauh kadeh oge murkana geus nyarenges deui atuh barang gokok harita. Juga meunang ngatur. Ari kedatangan kuring ka aya kabeh. Nya malah kunaon di Kang. Dengar kunaon di. Jaga-jaga nu dinas yo. Kitu cek murkana bregek dieu panon heuteul ka Wirapati rek ngareret kana kakala Surya. Wah. Tinya walau kuna naon. Kadang-kadang ngobrol ngomongkeun pangabutuh sapopoe we, Mur. Nyaritakeun kasusah ari mane aya naon Mur? Bukannya geus jebu ka dieu. Asa kuarobas akang mah. Ieu Kang. Ieu urang gancong we kana pokona jaga. Alah teu loba carita anu teu puguh. Terus kamari teh kurung teh Cibeni. Maksud? Oh, napungan si Purwa ta si Edan si Gelo. Najan lanjut kaya nga terido sebenarnya mah euy. Kung lanjut dikawin ku si Bobongok eta teh.
Nyawa satu dan sajadian nama sok teruskan. Di ditu kuring teh menang beja. Hiji beja anu mata keruas jeung salampang. Tapi oge mata bunga jeung gede hate. Cek murukana namimitian ngomongkeun maksudna. Sarta ngomong kalawan geria kaciri dinesna teh. Nya kumaha itu kumaha teh. Mata keruas tapi mata bunga. Dah daun. Ieu Kang. Lantaran mangsa cekap waktu cukup can pari pemirsa, ya cerita urang tunda heula. Kumaha lajenganna insyaallah enjing, dina mangsa tur acara sarua mangga dibari fungsi bagian anu ka-71, dina mangsa tur acara sarua. Nuhun, kumaha rupi perhatosanna jeung kantun kasadayana.